Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mitra-mitra sadayana Kang Adit tiasa nepangan deui mitra-mitra sadayana nyaeta dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Madu Siluman. Seri ke-16. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayananya tiasa kahiburku ya acara dongeng Sunda. Sareng mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna nuju aya dina kayan damang, boh damang lahir atanapi damang batina. Kamari teh dina seri ke-15 nya nuju nyarioskeun Mang Omod, Mang Oday, nuju tarung jeung si Panca jeung si Pancuh dugi kadinya mitra-mitra. Mangga supados teu nyangklong teuing kana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Dar ah. Omod henteu gempeur. Estuning tenang. Mang Omod jeleng sakilat loncat. Awakna meni ngalayang hampang ka cida. Nyaho-nyaho geus tukangan awak si Pancu. Pok, Mang Omod nyarita. Ah Pancu, ya dewek mah dia. Itu cek Mang Omod. Atuh si Pancu meuni reuwas. Harus sakilat si Pancu malikeun awakna. Barang breh geus hareupeunana geus aya Mang Omod. Dina kayan kitu Mang Omod teu ngantep kasempetan. Yauk. Mang Omod narajangkeun perep katuhuna meninggal piur tarik ka cida. Tami sileuk deui. Yuk. Perep buleud Mang Omod nanggal pisan kana beungeut si Pancu meninggal kejerot. Bakat ku tarikna eta teunggeuleun. Wow. Si Pancu ngakuak. Tina bahamna mung serat. Tina bahamna jeung tina irungna mung serat getih. Malahan mah untuna aya nu coplok. Untuna ngaraceleng aya kana duana. Ayo Pancu, maju, maju. Montong gogorokan sia teh kos bikang. Itu cek Mang Omod. Kurang ajar. Dasar sia si boboko buntung. Gitu cek si Pancu. Bari awakna hampir ngacengkang ka tukang. Bagatna asa ramak. Tina baham jeung irungna terus kaluar getih. Alah, montong loba ngabual bangabacot. Hayo maju, maju. Gitu cek Mang Omod bari ngabedega nangtung anu seukeut merong ka si Pancu. Si Pancu bener di dieu dikekeak ku Mang Omod. Si Pancu di dieu bener diwiwirangna. Aduh, belajar. Nah si Komod tiga. Raja geblek jurus. Lain di kieu. Lain bantrak-bantrakeun ye si Komod. Itu cek si Pancu. Bari saterusna manehna mundur ka tukang ngatur posisi kuda-kudana bari ngatur napasna. Harita Mang Omod teu langsung nyerang ka si Pancu, tapi manehna mere kasempatan heula ka musuhna. Geus kitu jeleng si Pancu loncat narajang deui. Pereupna hiung bangbaraan. Ayeuna mah si Pancu leuwih hati-hati dina nyerangna.
Sabab geus kanyahoan yen Mang Omod dina tingkat uwosena teu bisa dianggap remeh. Heuk, beureum ngahiung bangbaraan anu maksudna arek ngahanca pali pisan Mang Omod. Mang Omod teh gempeur ningali peureub si Pancu. Sakilat Mang Omod ngagiwar ka Kensa. Heuk blos. Peureub si Pancu ngakan angin toloyong. Si Pancu ngoloyong. Awakna kaharep nyoloyong siga hayam ku eluk kabawa ku tanagana sorangan. Dina kayan kitu ngasakilat Mang Omod nacungkeun suku katuhuna. Heuk. Geus teu misilek deui keuna pisan kana gigir awakna si Pancu. Heuk. Si Pancu ngagoak deui. Awakna rubuh. Kekemplongna gigir kekemplongna asa remek. Ayo hudang. Hudang Pancu hudang oi hudang. Itu cek Mang Omod. Aduh, edan si Komod. Sia teh gablek naon hah? Gablek tuyul, gablek naon? Untung lupa ngomong sia teh Pancu. Aing mah teh gablek naon. Ayo hudang. Itu cek Mang Omod. Si Pancu bener di dia repuh lain di kieuna. Kakemplongna bangetna repuh ngarari asa remek. Koneal si Pancu hudang maksakeun manehna sanajan awakna geus ripuh. Siapa siamah naon kitu cek Mang Omod. Siapa kudu ku ieu Komod kudu ku ieu kitu cek si Pancu bari serapet. Si Pancu mesat bedogna anu panjang bari seseketna katingali ngaborelak. Atuh ningali kitu mah Mang Omod ge teu talangke serepet. Mang Omod ge sarua ngalugas bedogna. Bae Pancu lamun rek ngadusi sok. Kitu cek Mang Omod bari saterusna masang kuda-kudana. Si Pancu anu nafsuna geus ngaguguduk ambarahna geus teu kawadahan. Cileng si Pancu loncat anu saterusna narajang ku bedogna. Heuk, eta bedog penibang baraan tarik ka bina-bina. Anu maksudna arek nigas beheung Mang Omod. Atuh Mang Omod ge ningali bedog ngalayang bari rek ninggas beheung mah kahelaanan cenah. Ari beheungna kudu dibikeun ka si Pancu. Ningali bedog ngalayang kitu ngasakilat dipapag ku bedog Mang Omod. Heuk, tang. Sora bedog diadu manit tarik kacida. Napikeun ka si Pancu awakna ngoloyong kadorongkeun ku tanagana Mang Omod. Dina kayan kitu heuk Mang Omod ngahembatkeun bedogna maksudna rek nyacar suku si Pancu. Si Pancu lain di kieu ngalenyapna ningali bedog anu ngabarasat rek ngababad sukuna. Sakilat si Pancu mapag bedog Mang Omod tahanap yeung tram. Bedog Mang Omod jeung si Pancu diadu deui ngapelentrang di sada. Dina kayan keur kitu sakilat Mang Omod ngajijekeun sukuna pas pisan kana kemplong si Pancu. Heuk. Geus teu misilek deui suku cebrak Mang Omod ngajejek ka kemplong si Pancu. Oh, kawon. Itu
si Pancu bari nyeka kakemplongna ku leungeun kenca. Bogoh atuh awakna teh moyongkod. Awakna moyongkod siga anu keruku. Lamun niat Mang Omod arek nganggeuskeun si Pancu gampang kareh nyabat we tonggongna ku bedog. Tapi kerjiwa Mang Omod pikiran nepikeun kadinya. Tapi mainana tetep nyerang tapi ku pereupna nu katuhu piur kena pisan kana puhu ceuli si Pancu. Heuk nanggal pisan. Atuh si Pancu ngagoak teu kuat nandangan tenggelan Mang Omod anu saterusna gebruk rubuh bedogna ngacleng. Allah gitu nate awakna ti totok pisan sirahna kana taneuh taloba omong heau. Suku Mang Omod anu cebrak ngaheumat tuluy ngacecek kana tonggong nasi Pancu. Heau duk geus teh bisa mislek deui. Suku Mang Omod anu gede tur jebrak teh ngajejek tonggong si Pancu. Si Pancu ngagoak anu akhirna les kapiuhan. Masa kitu Pancu kabecus ya teh. Urang kitu cek Mang Omod. Tapi anggar we si Pancu geus teu usik teu malik. Awakna ngajoprak teu kuat nandangan serangan ti Mang Omod anu sakitu marpakna. Geus nyawa musuhna ngajolopong paring geus teu usik teu malik. Anu satusna Mang Omod ngasupkeun di bedogna kana sarangkana. Tuluy ngoloyong nyamperkeun Mang Oday anu geus leuwih heula. Cicing di sisi anu keur ngabandungan nyaeta si Gopar jeung si Gapar anu keur tarung. Harita si Gopar nying hareupan si Manir. Pok si Gapar nyarita, "Hai, Penyok. Banalu tukang nyen kaunaran, maju." Kitu cek si Gapar. Atuh si Munir teh lain dikeun nafsuna. Amang naon sia Amang naon? Gagah mah ngamang teh. Mange jeung nyamutkeun mangana ka aing Penyok. Kitu cek si Manir nafsu. Sia mangana tukang nyen bebet rorojit inung roroso. Kitu cek si Gapar. Atuh dikitukeun mah si Manir meuni nafsu ngakukudu jelang loncat. Yau si Manir narajang pereupna ngahingung bangberaan anu maksudna arek ngagedor sareham si Gopar. Tapi si Gopar teh lain jawara kamari sore ningali pereup ngahingung bangberaan. Sakilat si Gopar ngagiwarkeun awakna. Blos, pereup si Manir ngageblos. Toloyong, si Manir nolonjong ngoloyong ka hareupeun awak si Gapar. Tadi antep eta lauk nu ngoloyong teh. Heau. Pereup si Gapar anu buleud ngaheung bangbaraan maksudna rek ngetik punduk si Manir. Tapi si Manir ge sarua lain jawara atah-atah ningali pereup ngabiur ngan sakilat si Manir malikeun awakna. Anu saterusna newak pereup si Gapar kep pegelang leungeun si Gapar ditewak anu maksudna rek dibedol ka handap. Tapi si Gapar ge eka hitung kesit ningali leungeunna ditarik
estuning teu ditahan. Tarikanana diberean, tapi sakilat suku anu katuhu ngaga kahareup srog. Kuda-kuda suku si Gapar maju atuh puguh ngeunaheun. Dina kayan kitu barang si Manir narik leungeun manehanana bari diberean, sakilat leungeun kenca si Gapar mepeg kana palipisan si Manir. Heok bum tapi silek deui. Barep si Gapar anu kenca ngahantem kana palipisan beungeut si Manir. Aduh si Manir mani ngagoak bari ngalepaskeun leungeunnan cekelanana, nyaeta ngalepaskeun leungeun si Gapar. Nah euy make dilepaskeun, lain beuki selain kana tuak tewak gitu cek si Gapar. Sia kurang ajar, konyok kurang ajar, wani sia ngabongohan, rejek sia itu cek si Manir. Aing mah teu ngabongohan, gelut mah kumaha we. Gitu cek si Gapar. Bari seuri manehna teh. Atuh si Manir lain dikeun nasuna. Jeleng. Si Manir loncat. Anu saterusna najongkeun sukuna, ngajongkeun suku katuhuna. Anu maksudna mah arek ngagedor garu si Gapar. Si Gapar teh suning gugup ningali eta suku anu ngahyung bangbaraan. Sakilat si Gapar ngelokeun awakna plos. Tajongan si Manir teh ngakan angin. Dina kayan kitu ngan sakilat si Gapar najongkeun suku katuhuna, gerakana cepet kacida. Yauk eta tajongan teh nenggel pisan kana palangkakan si Manir. Bogoh we atuh manuk si Manir anu keur cicing dibabuk ku tajongan sakit tarikna. Heuk tum aduh itu cek si Manir pikawatireun. Awakna ngadak-ngadak murungkut si Gakuya anu dikebah. Dua leungeunna kencang nungkupan palangkakanana sieun manukna hiber. Parana puri albun celik teu sirikna anu bodasna menimulan. Naon euy manuk euy, jaga atuh sing bener bisi ka mana hiberna. Kitu cek si Gapar nya kakak. Si Manir teu loba omong, ngadenge manehna terus peperengkelan. Karasa ulu angeunna nyelek ka bina-bina lain dikieuna. Bobogahanana nyaeta manukna nepikeun ka asa dikumaha. Atuh ningali kitu mah tara rese. Yauk si Gapar najongkeun deui sukuna. Suku anu jebrak ngahiung tarik bangbaraan ngagedor kana puhut ceuli si Manir. Geus teu misilek deui posisi si Manir, posisi anu keur kayaan kurang hade. Awakna keur mayongkot keur nyenyeklan kantong wasiatna. Heu kedeu harita suku si Manir ngageduk pisan kana puhut ceuli si Manir. Si Manir ngagoak pikawatireun. Tajongan si Gapar lain dikieu hebatna. Tajongan si Gapar bener-bener matak mateni. Eunajeng tajongan si Gapar kana puhut ceuli si Manir. Si Manir ayeuna ngagabruk ngusek teu inget di bumi alam. Kudu agaprakan ge si Manir langsung rubuh. Si Manir rubuh tausik teu malik. Atuh tilu jelema teh nyata si Manir, si Panca jeung si Pancu geus ngajaloprak.
Atuh mangomod meni gogodeg ningali tajongan si Gapar anu sakitu hebat tur gesitna. Cek kasarna mah kudu geprakan oge meni geus nambru. Anu saterusna si Gapar kasisi nyamperkeun Mang Omod jeung nyamperkeun Mang Oday. Hari-harita si Gopar ningali batuna geus ngajaloprak. Atuh si Munar nih meniciut hatena ningali batur-batur nanya eta si Panca si Pancu geus ngararingku. Tapi sak-sak sanajan kitu si Munar tetep boga rasa tanggung jawab jeung manehna teh kaitung kaasup jawara. Manehna teu kitu-kitu mah wajar jeung manehna didikan ti aki lembing. Pok si Gopar nyarita, "Oi, Munar, sok rek kumaha? Rek nyerah, rek sasara, atau rek kumaha?" Kitu cek si Gopar ngahaok. Wah, untung waka gede hulus ya, hah? Batur aing eleh. Aing macan ngarasa eleh. Aing macan. Ayo maju sia. Kitu cek si Munar bari jang. Si Munar narajang pareupna ngahiung bangberaan. Anu maksudna rek ngagedor banget si Gopar. Parep ngahiung bangberaan. Si Gopar ngasa gilek. Awakna ngagilek tos. Eta tenggelan si Munar ngakan angin. Kalajong. Awak si Munar nalonjong ka hareup. Teu rese. Yauk. Si Gopar ngahembatkeun pereupna anu maksudna rek ngetig puhut ceuli si Munar. Tapi si Munar kacida kesitna ningali serangan musuh rek ngahantam awakna. Sakilat si Munar narik kuda-kudana ka kenca los. Tenggelan si Gopar ngakan angin. Tapi si Gopar ge hiji jawara didikan Aki Markowi ningali musuhna narik kuda-kudana. Jilang si Gopar loncat. Nyaho-nyaho geus aya tukangeun si Munir. Teu rese. Yauk. Parep si Gopar nyau. Anu saterusna teu misleuk deui ngagedor gado si Munar. Yauk. Si Munar nyeri bari jeung reuas. Rek teu nyeri jeung teu reuas kumaha atuh. Manehna karek narik kuda-kudana nyaho-nyaho aya nu ngahantem kana gadona. Ayo, maju sia. Maju. Kitu cek si Gopar bari ngagorowok. Wah, ya sia. Long ka sombong sia. Long ka sombong. Kitu cek si Munar bari jang loncat. Awakna loncat. Siga rek ngarekep, siga mau rek ngarekep mensek. Maksudna mah arek ngareweg awak si Gopar. Tapi ningali rungkupan jeung serangan si Munar kitu, si Gopar istuning teu gugup. Sakilat manehna loncat ka tukang plos. Atuh rontokan si Munar teh ngageblos ngakan angin. Dina kayan kitu jeleng si Gopar loncat bari najongkeun suku katuhuna ngahiung bangbaraan. Maksudna rek ngagedor sirah si Munar. Atuh si Munar ge reuas lain dikieuna. Sakilat si Munar narik kuda-kudana ka tukang plos. Tajongan si Gopar ngakan angin. Tapi si Gopar murid Aki Markowi anu didikan geus asak. Bari muridna ge geus loba. Ningali serangan ngageblos. Da mere kesempatan. Yauk. Meureut engsana ngabiur rek ngagedor gado.
Dina kayan kitu si Munar sakilat nakis perut si Gopar hiuk tuk. Dina kayan nakis kitu teu kanyahoan perut si Gopar jeuk kana hulu angen si Munar hiuk tuk. Perut bulet si Gopar nenggel pisan kana kakemplong si Munar. Si Munar ngagoak ka tukang panona buria benculik. Itu nate bari undur-unduran ka tukang nyekel kakemplongna. Dina kayan kitu sakilat si Gopar loncat ka hareup. Heuk. Hareup anu bulet tur badak ngagedor kana poho ceulina si Munar. Heuk. Ogoe si Munar ngagoak lain dikieuna poho ceulina asa dipapegu halu. Itu nate bari ngoloyong ka sisi kadorong ku tanagana si Gopar. Si Gopar teh atuh dina tingkat ilmu bela diri nan dina silata geus kaitung hebat, malahan mah salureun mangkantal. Ningali musuhna ngoloyong teu diantep. Yauk. Suku anu kenca ngabiur kami silek deui ngageduk kana gadona si Munar. Heuk. Si Munar harita ngagoakan anu katilu kalina awakna ngajengkang ka tukang bro rubuh. Allah. Itu nate ngabebengkang. Dina kayan kitu jelang si Gopar loncat anu saterusna heuk ngajejekeun suku katuhuna kana beuteung si Munar. Heuk geduk. Lain di kieu si Munar nepikeun ka burial buncelik panona si garek loncat pahamna calangap paling ngagoak pikawatir. Ampun Gopar. Ulah di paehan. Aduh, ampun Gopar. Kitu cek si Munar pikawatireun. Hari suku si Gopar anger we neken dina beuteung si Munar. Si Munar nepikeun kadarawesan awakna calangap beuteungna dijejek diteken ku si Gopar. Wah, boga lalakon teh. Mana jawara teh? Manya boga lalakon bari jawara awah-awah ha? Si kanu nyeri huntu. Kitu cek si Gopar. Bari panona molotot siga hayang nu neureuy buleut ka si Munar. Inten teh ge atuh si Gopar teh ngilupang keheukeun sabab mangkanta nyaeta dulur sapagurona di kakaya. Komo seolah-olah si Gopar teh digaji tuluy diparentah kudu jadi guruna nyaeta ku Aki Markowi. Ampun Gopar, ampun. Ulah dibayar Gopar, ampun. Itu cek si Munir meni mohon ampun-ampunan. Wah, wae mah diparagat kau sia nyawa teh, hah? Kumaha sia? Arek deui atuh kumaha? Lamun sia arek deui ku aing diparagatkeun. Itu cek si Gopar bari serepet mesat bedog. Eta bedog teh seukeut kabina-bina. Seseketna meni boborelakan kasorot ku lampu cepor anu ti tempat eta nyaeta ti saung. Atuh si Munar meni burial bencelik banget pias siga eueuh getihan bojorna prat petrot asa geus cek we bedog teh kana beuheung manehanna. Padahal mah si Gopar eueuh tujuan hayang nandasa ka musuhna komo musuhna geus